Aduh, ayeuna mah geus rariweuh anjing ayeuna mah. Jelema teh beuki rariweuh. Geuranya ayeuna mah loba pamimpin lain loba. Aya pamimpin anu bener rariweuh. Jadi piomongeun ayeuna mah. Nya bingung ayeuna mah euy. Ningali jelema bener teh jigana teh jelema teh hayang ngaruksak wae anjing ayeuna mah. Ka jelema pamimpin anu bener teh geuranya pertama Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat goblok eta teh ceuk aing mah geus alus digawena loba anu ngahujat ceger ayeuna goblok tah ngalieur anjing golongan lurah hoho arek diturunkeun anu ti Jawa Tengah padahal alus pagawena anjing teh alus goblok tapi kunaon ari sia sariri goblok eta lain anu sejen sariri ari sia hayang boga jabatan naon goblok kekeh goblok ari teu bisa ngajalankeun nama masyarakat ge ayeuna mah ngadeuleu anjing moal samberangan milih pamimpin teh goblok geura arek kumaha ayeuna mah jelema bener teh diharujat hayangna dijatohkeun ari sia hayang jadi pamimpin goblok goblok ngaropi anjing sia teh ari hayang jadi pamimpin di garawe lu balanar lain dia mangos aya nu bener ayo rek diturunkeun ya teu barali anjing